Al Nassr mau kemana seragam Al Nassr terus koneng kurang Si Ronaldo teh nu mana gitu. kita numpro ke Juventus Juventus. Juventus Palestina Pro ka Palestina si Ronaldo. Wah, si Ronaldo kan Palestina. Si Ronaldo ka Palestina. lain pro ke Palestina Iya. TKP Purwokerto. tiga loh Ada si Ronaldo mah emang cinta ke Palestina teh lain. si Ronaldinho Bentar lagi iya. Assalamualaikum di sini ya. pro ka Esta ka Iya, mata final Liga Arab. mana deh Itu Ronaldo mana heula atuh da Ronaldo teh loba. ini nah pokoknya mah pas manehna ngalungkeun baju panuk-punuk eta ngalungkeun ngana bendera dina tonggong nate tulisan nate Ronaldo ting Ronaldinho Ronaldo Iya, si Ronaldo kuatnya. Nu balik Ronaldo. ini dina TikTok Ronaldowati. ngelawati mah aku mesti jawab Jadi si Ronaldo teh ngalungkeun baju ka Palestina. nah IAA rusak tuh nyamuk si Ronaldo teh pro ka Palestina Oh si Ronaldo teh pro ka Palestina ngalungkeun baju. Naon ngalungkeun baju Super baju orangnya. Super baju nih. Heeh. Ah, super baju jeung ieu Israel. Naon? Keur ngomongin Palestina, ya Eta nukeun baju jeung saha? ini jeung batur. Oh, Main sepak bola teh halus etikana, sopan santuna. Benci pisan ka Israel. Soalnya Coca-Cola ge teu diinum. Berarti tina merek Israel. Fatwa Israel itu. Oh, emang. Wah. Naon teh? Nu bener ah. Saka. Naon? Biksu mah itu ada di kamena. Oh my god. Kalau Israel biksu mah tina tulisan naon teh mixwe eta teh ti Cina. Ayo, martabak. Martabak apa itu? Nestle. Martabak mana tadi? Israel kan ya. Martabak teh aslina teh mimitina teh ti Jawa. Bayang mama. Ngomong begitu. Jawa Barat. Jawa. Jawa. Koe. Itu salah, salahnya berarti itu benar. Di Garut. Garut mah eta si bebek naonnya cuanki ya adanya Garut mah dodol atuh. bener Itu Israel teh namanya benikeun Garut mah cuanki tukang jahit terus teh naon ngaranna teh kubur dodol mah nama hijinya terus teh tukang cukur jeung tukang roti bakar tukang kodok Ada tukang ayam warna-warni Pak di Garut. siapa kada can apal urang eta Tukang taruh, tukang bobo. Israel teh
kaum pemberontak, jadi bandel Israel. Wanita si etana si Israel mana yang menguasai Palestina. Itu sabarang nama. Hah? Pendek buntat susah kok. PBB mah iya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hah? Oh. Nenek moyang nanti hiji. Memang kan pedah mana nama mau ngaku Nabi Muhammad. Jadi Nabi nate kayang nate di manehanana Yahudi Israel. Nabi teh lolobana di Bani Israel. Nabi Muhammad lain di Bani Israel. Namun bangsa Nabi Musa si Israel Di Palestina. lahirna di keluarga Israel. Lah Israel itu baru lama tuh boga. Mana teh Israel teh Ngan eta teh ngaran ieu nenek moyang sahanya Nabi Israel ge dina ayana oge eta teh masih kene bener lah. Bener. Bani Israel. Dek. Bani Israel teh saha dek? Hah? Lain ieu na bapana teh si Israel. Adam. Lain tak ngan Nabi Muhammad lahirna lain dina keturunan Bani Israel. Jadi kan dina kitab teh dicaritakeun yen Nabi panutup teh Nabi Muhammad. Itu gimana ya, karena bakal di keluarga orang di Bani Israel gitu. Efek teh lahirna teh lain di Bani Israel, jadi Yahudi teh henteu ngaku membangkang. Orang si dedek kadinya ada pipi teh kahalangan kubukna. Bani Israel teh itu ngaran jelema lain negara. Saya anak cucu Yakub. Hah? Anak cucu Yakub. Ta eta Anak Yakub. ta anak-anak teh disebutna Bani Israel. Da eta teh disebut teh si Israel. Nabi. Nabi Yakub. Cuman anak-anak pamajikanana aya dua. Di dua pamajikan teh rata-rata jadi Nabi. Jadi Nabi tak kahayang Yahudi mah Nabi Muhammad teh lahirna teh di keturunan indung manehanana kitu garis indung manehanana kitu cicit buyutna teh nyambung ka indungna eta teh lain. Jadi Yahudi teh akui Nabi Muhammad. Karena mah Yahudi mah paling bandel. Kumaha disalametkeun ku Nabi Musa tah ti Firaun Bani Israel. Iman kafir deui. Karena Yahudi mah pang bandelna. Hah? Oh. Kan itu diberi kelebihan cenah mah kepintaranna di atas rata-rata. Hah? Saya itu figurakeun. Nah lamun Palestina menang teh karek kiamat teh. Semakin dekat ke kiamat. Ai urang hayang merdekakeun Palestina. Tapi tina suratan lamun Palestina merdeka teh geus karek kiamat. Tapi udah bakal. Terus Ustad naon sebenarnya Imam Mahdi teh bakal mimpin nanti di Masjidil Aqsa.
mimpin perlawanan Imam Mahdi. Berat ngomongkeun ieu mah. Geus lah.